Kaistimewaan atanapi khasiat maca basmalah dina kitab Kasyifatus Saja atanapi sarah sapinah halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasiha tina sapalihna pirang-pirang khasiat basmalah idza talaha di mana-mana maca kana eta basmalah sahsun hiji jalma indan naumi dina nalika rek sare ihdawa isrina marrotin 20 hiji balen umina mangka disalametkeun eta jalma tilkal lailati dina eta wangi minasyaitoni tina godaan tanapi gangguan setan wa umina sareng disalametkeun baituhu imahna eta jalma minasyirqati tina anu maling wa umina sareng disalametkeun eta jalma min mautil pujaati dina maut anu kaget wa ghairi dzalika jeung salianti eta nu kabeh minal balaya tina pirang-pirang cocoba. Jadi lempengna sing saha-saha jalma anu maca bismillah dina rek sare 20 hiji balen mangka eta jalma bakal disalametkeun dina eta peuting teh tina gangguan setan sareng eta bumina eta jalma bakal disalametkeun tina anu maling sareng eta jalma bakal disalametkeun tina maot anu ngadadak atawa kaget jeung salianti anu eta geus dicarioskeun tina sapalihna pirang-pirang cocoba artina bakal diraksa tina pirang-pirang cocoba anu sanes. Apa dahu tos maedahkeun kana ieu cariosan Syekh Ahmad As-Sawi wallahu a'lam bishawab.